100 mah ada kebagian uang bener lain ge Sabaraha atuh lain ge banar atuh beneran maksud uang mah heeh meuli hayang murah ngajual hayang mahal banar mah pan kitu di mana-mana oge anger yeuh rek boga bati kumaha itu kitu atuh ayeuna misalkan meuli 30 dijual 30 rek mangjualkeun nya ari buruh angka engking mana beli 50 jual 150 amun ah moal mungkin sakitu paling ngoles mah tuh paling ge 50 sok wani sabaraha lah lo berarti ka duit ieu mah yeuh buru teu boga udud mun 30 kumaha keun bae lah nah kagoking rugi lah ieu mah karunya nih hulang-hulang ti tadi teu boga kopi-kopi acan itulah pantau kita dibuka pemajikan padahal teu itu usahanya usaha mah usaha kan kumaha di sorangan nih korenya ai kebon sorangan tuh 30 tah 20 10 baik lah itu baik lumayan sing lah Rido itu iya kan beli udud iya kan ke pamajikan gitu wah sing Rido nya atuh wah kurang kene udah wayahna lah jadi dibawanya juga tuh disalamat wah kan naon ka dieu kan ojek ge 10.000 atur ge nah kan ojek ya kan getek yo dengekeun ojek 10.000 ayeuna 10.000 20.000 meuli 30 jadi 50 oh resiko banar atau tuh permias eta juga tuh